Ibarat kata poe Minggu libur. Ulin dulu. Ini helm aing ka mana? Oh, aya helm budak ieu teh. Udah heueuh. Aing mau ulin teh aya we halangannya teh. Manya atuh piraku pamajikan aing. Aduh, aing kalah dibere helm budak ieu mah. Ampun. Ini mah sangat terpaksa. Biar ku aing nepi ka teu jadinya ya ulin. Antek. Asa teu mantes aing ulin ka kota make helm begieu ah. Ngomongan ini mah. Kira-kira lamun aing nginjem helm ka si paman, boga henteu nya. Aing nginjem heula. Kebeneran aya euy. Paman. Lah naon eta? Rem aing ngeplos ya. Rem ngeplos. Keur di setel. Keur di setel heula. Das teuing. Kawas ieu didinya kawas budak TK. Aing teh mau ulin paman. Ulin. Tapi ku pamajikan helmna dipake deh. Dipake. Dipake Atuh dadai kanan make helm kitu lain nu nginjem atuh. Teu kira-kira pugu pamajikan aing. Atuh ngisinkeun mah nya make helm budak leutik di baping. Sugan uap buka helm. Helm. Aing arek ka kota nginjem alas sapoe ieu mah. Ka kota. Aya si helm mah. Aya. Nginjem alas sakedeung mah. Atuh njung cokot. Tuh di ditu tuh. Jadi itu di mana tuh, Wak? Tuh anda pun tengah Aceh. Aya motor urang. Nginjem alas teh nya. Njung cokot. Nyam sakedeung sapoe paling ya, Wak. Aing main bikin wae helm eta. Ibarat kata kan aing perlu keuangan meureun. Aing. Aya motorna. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ibarat kata bisa diolah menjadi keuangan. Ya ilat telak aing. Malah aing ngakalanana ieu. Busina we ku aing pastikan supaya tidak disadak. Wanita ka aing hadean aren. Bisa dijadikan keuangan ka aing. Sia teh. Sirko manggosir gula Jawa. Ada helm mah aing. Kira boleh naksir. Iya helmna lain, Pak. Anu eta? Aing nginjem heula sapoe mah. Silahkan dengan senang hati aing mah. Pan aing rada jauh ieu ulina, Wak. Sudah kira aku make luping eta mah ngisieunkeun sabra. Aing manggihan gede nih. Mana? Jahe. Teh. Atuh tengah aja aing aman terkendali. Pokoknya mah aing ke balik di ditu manggih kebahagiaan yang hakiki. Hakiki. Aya tenang. Tenang. Heeh. Selamat berbahagia. Iya, aing nginjem heula nya. Heeh. Iya si paman kuat kabangun ieu ka aing. Aing ulin dulu helm aya. Tinggal hidupin. Alah. Iya motor. Wah. Nah, ini motor aing jadi teu hirup, Pak. Nah, itu motor aing jadi teu hirup. Teu hirup. Songan saprak mau nyari keluarga jadi terhirup. Oh, bensinan meren. Ya pinuhan aing memeh ini juga udah dipinuhan. Sudah dipulkan. Depan aing jauh. Aduh, mungkin ada gejala lain ini. Harus dihadiah dulu ke bengkel.
Wah, sugan bisa ngoyan. Atuh aya babaturan aing tukang hadian bengkel. Kudu ka bengkel. Dagoan we di desa sorangan mah. Aing ge baru usul ieu teh. Atuh kumaha da bener kudu di hadian aing mongkok kalian. Tuh atuh ieu. Ngomong dari nya. Tenang we atuh jeung aing mah. Pae da motor teu naon teu naon. Hirup di kamari ge teu rungsing teu naon. Tidak ada masalah. Kudu didorong ya. Kumaha duitna? Kayak udah sok itu. Sok itu kumaha lah tuh erakeun aing aya teh. Aslina pokoknya mah geus beres. Wah, ka dieu ge kurang di Hanya mung era. ada kudu pukul geuleuh meureun beak sabarahaeuna. Oh atuh cecekelan we heula. Ih, Mau caprak. aing teu bawa duit ke si teh. Atuh sok mah make duit uang heula. Duit uang kumaha sih di aing teh goblok duit. Ih, kapan lamun geus beres sabarahaeun menurut ku aing ge dibayar. Lah mung aing mah era aing teh gua duit. Ih, antek. Ante kumaha atuh da aing sok sieun ieu mayar gede era. Moal atuh meureun sabarahaeun. Ah juga ku sorangan lah mung aing. Ih, ampun. Ieu cekelan heula atuh 100 tah. Itu 200 mah. Atuh balik mun kurang meureun ditambahan. Mun heueuh kurang mah Ibarat kata meureun ieu heulanya. Naon ibarat kata ya? DP. DP. Berarti ngeuleuh sahandapeun ti eta bang. Kamu sahandapeun ieu mah milik aing meureun. Mun sahandapeun ti dinya mah kope. Daguan we, daguan sekedar. Aing gerek ini terus teh kalah motor mogok sagala. Antek. Kadek-kadek kumaha? Kabel busin aku aing di halangan. Gua kok adi aing. Jangan tulak deh ku aing yang berkata. Teh. Keuangan di tangan ya cepek. Kan? Udah hurung kawan? Ya jelas sudah hurung dong. Bisa atuh leuheung. Aduh wae. Aduh, aing teh sugan moal jadi ulin teh wae. Jadi atuh teu lila aing mah. Atuh halus bengkelnya. Atuh bengkel sudah terpercaya. Makanya motor di nu mangga mana? Patari ku aing si cokot. Atuh di dinya makalah hees teh da. Atuh dah kesal aing. Kasar. Teh mawa motor teh. Mengpeng ayeuna berang kena ujung. Heeh. Tapi beak sabareun tadi sugan? Biar 150. 150. Heeh. Kumaha 50 deui? Geus kita mah ku aing ditambahan. Geus tambahan. Teman ku aing. Nuhun atuh nya, Pak. Heeh. Aduh, aing alhamdulillah. Da urang mah kan jadi adi mah baik nih. Nuhun pisana geus pangbenerkeun motor. Ai kuduna mah 50 deh ka urang lah bisi wajeng kasih jahe. Kapan urang teh meureun. Heeh. Kadinya nama nuhun atuh bade bagar pisan sinarieun. Helmna kada po. Oh, heueuh. Ieu sepaman bagar pisan. Atuh bager aing unggal oge. Nanti sadarnya. Nuhun atuh nya, Pak. Ajong. Aing mau ini dulu. Manggihan si gede bujur. Gede yang ngaduk. Teh. Selamat bergembira ya. Bener cekur, Pak. Coba bae. Nuhun. Ajong. Apa len? Duitna ieu ku aing ditilep 100. Memang aing cerdas karena duitan mah.